iya mawas diri burungnya nah. Ya Allah ya Karim. Nah beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakan anak sebab nu dibendak hati jeung di otak nah ahli dunia selalu dunia meme sare geus di HP urusan dunia ketika sare berpikiran anak dunia ketika ahli Allah udang sare keur sare nage emang ka Allah udang sare nage ka Allah nu batak naumul alim khairun sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus dibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tanpa ilmu hees tabae jangan jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah hees tabae ge lebih bagus dibatan 1000 rakaat ku batuk batak wali mah lobana hees bae wali mah hees ge lebih bagus itu sama Kanjeng Nabi naumul alim khairun je teu kumaha jangan nyarita dage Kanjeng Nabi teh Allah. Sebab naon memeh esa guys Allah. Ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat pernapas sarakaat sabaraha jamnya nah esa sabaraha napas ketara jeung rakaat. Ye, batak nya makin jadi kiai makin cintana jelas-jelasan kana dunia keur jadi santri marada deureuss barang dikiaikeun Masya Allah proposal ambalaya kok jadi kieu sih ketika datang kandidat datang ke manehanana anu tadi nama cemi ku ari mah malah menta pondok dibangun ku Golkar pondok dibangun ku PDI sehingga lagi pondokna majelisna tapi nu ngeusianana eueuh santri paburia nu ngaji arembungeun tinggalnya na bae teu dikiaikeun malah tapi ngaji henteu gara-gara cinta dunia. Geus sabaraha kiai nu korban akibat asup ka Golkar disumbang ku Golkar, geus sabaraha kiai nu korban akibat cinta PDI disumbang ku PDI, geus sabaraha kiai nu korban anu cinta ka kandidat jeung partai-partai disumbangnya na mewahnya na tapi horeganan leuwih kalazatan ibadahna ka Gusti Allah akibat cinta dunia. Geus sabaraha teu kudu disebutkeun ku aing ku sia bae ituna ke laporkeun ka aing kunaon ieu cinta dunia. Berat cinta dunia kok kieu sih sementara ketika Quran dibaca mah Masya Allah dunia teh orenganan mataul ghurur dibaca kunyana tapi geuning terus makin cinta dunia tallahu wa laibu walahun tapi tetap bae makin cinta kercan jadi kiai teu sabaraha barang geus jadi kiai pohara ieu nu sok disebut garong berjubah kiai buktina ulah neuleuh ka dia kasinggung aing ditu sia neuleuhna kumaha mbaka dicoba carana kumaha sih hayang supaya ulah cinta dunia upaya aja aya kiai makin jadi kiai makin cinta dunia teu ngupayakeun kok padahal mah nyaho manehanana bahwa dunia teh jahat sebab dunia teh dunia bahrun amik kok qad ghariqa nasun katsir dunia teh hubbud dunia ra'su kulli khati'atin geus jelas tapi makin ka dieu makin cinta dunia makin cinta pesantren teu cukup ku pesantren salafi dijieunlah yayasan Supendiah Al-Janamiyah parah iya akibat cinta dunia asal aya murid teu mayar buarkeun hukum eta mah yatim piatu tidak tahu itu yatim piatu ini sistem pendidikan ndak kumaha ieu mah bapana susah alah neangan ada yayasan sejen susah ulah sok sekolah ka dieu gas tadi tuh batu kasalapi itu ortodok cinta dunia salah itu emang sistem belajar kos itu di Belanda nage di Belanda nage kos itu supaya pinter ya nage bebeja tah jangan gaji guru dah saha lain sia sih pinter gua hasia gaji tuh ngomong mah bisa oh masalah dengan berbagai dalil jakada ge ku ceuli urang pek bae dengan cinta dunia bakal balener kos itu bawa
moal kajen kumaha sebab cinta dunia. Nah untuk ngageserkeun supaya ulah cinta dunia kumaha si janyaho dunia teh ra'sukuli khotiatin. Ieu teh bibit tidak setiap kejahatan adalah cinta dunia. Bibit tah bibit bibit. Masya Allah. Geser. Aya anu terlena dina cinta dunia sampai bae bagianana meureun. Oh masalah tinggal doakeun ku. Aya anu antara jeung antara. Duh sebenarnya mah aing salah tapi duh aing kumaha. Duh sebenarnya aing salah tapi aing butuh sampai paeh. Geus sakitu bagianana masalah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah. Bahkan aya anu menjual kemuliaan hanya untuk meraih dunia. Paeh nyana keur aya di dinya. Atuh mangga bae eta mah urusannya anak. Tapi kan Nabi nitahan sing hade pisahkeun cinta ka Allah jeung cinta dunia. Kok mulai aya kiai anu berpikir aing teh bakal paeh sedengkeun di pundak aing teh ieu adalah amanah mun aing paeh ke ditanya ku Gusti Allah aing nitipkeun ilmu ka sia teh dipake naon ngarannya da teh iya Karim kumaha ke di akhirat mulai carana ye supaya ulah cinta dunia kumaha carana geus nyaho bahwa dunia teh nini anu dipoles geus nyaho bahwa dunia teh bangkai geus nyaho bahwa dunia teh rasukul khotiatin geus nyaho bahwa dunia teh mataul gurur dengan berbagai kisah jeung dalil teh geus nyaho nah kuari carana kumaha ieu menta cara cat neangan cing coba ka ieu karasakan ku hatena geng lamun geus dibere bagian aya tek ieu nyanana boga bagian ti Gusti Allah dengan upaya-upayanya ingin meninggalkan dunia mulai nyana asup ka imah thariqah bere ku guruna sok ditu nu kuduna mah zikir teh lalaunan lantaran ku lalaunan mah osok teu khusyuk suaraan la ilaha illallah la ilaha illallah di suaraan ge masih kene luak lieu kene bae lantaran ieu mah tahap belajar sing tarik la ilaha illallah 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 nyana kaget-kaget ku illallahna tah belajar kan geus bisa emang gandeng atuh henteu tah belajar kan nyana ge ceng jeung budak ngelehkeun suara-suara laut illallah illallah nyana muringkak buru ge teu puguh huringkakna nyana mah sebab ieu mah kadegena kageter kana hate bae ieu gandeng jadi illallah tah diberian mulai nyana leles rahasia Allah ayalah ngerenyet Allah nu merekna jahe kuari mulai zikir teh rada laun ge ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun geus ngeunaheun jasa teh kudu aya sorangan teh kudu aya sorangan urang bobogohan jeung awe mimiti mah ngomong rada jauh ka belah dieuna haharewasan ka dieuna mah tanpa suara tapi ngaragap bloon budak maksudna zikir ge tanpa suara tapi terus lempang perasaan teh masyaallah nikmat anu luar biasa dengan zikir ke Allah teh horenganna nikmat maka jarak waktu mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun mungkin 10 tahun terserah kecerdasan teh jelema jeung kumaha diberena ku Gusti Allah urang mah ngalaksanakeun sesuai jeung guru ti guruna ila rahasia wal rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal tidinya terus bae zikir anu dimaksud wala takum minal ghafilin ulah poho per detik
Kuari mah diatur ti mimiti jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kuari geus ada laun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Kuari laun pisan di hate la ilaha illallah la ilaha. Ganti kuari khafi. Khairu zikri al khafi wa khairu rizqi mayak. Mulai di hate Allah 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 Allah. Tambah deui ku gurang hu. Selanjutnya. Kuari geus boga rasa. Udang hes langsung ke Allah, kelempang ge ka Allah bae. Di kerumunan jelema loba, babarengan digendeng ku jelema dihareup di tukang horenganan, malaikat banyahoeun. Ieu mah berbeda perasaanna keur ka Allah. Komo Gusti Allah. Di kota sanajan campur jeung nu kumaha bae horeng hatena maka Allah bae di leuweung sanajan cacampuran jeung saha horenganan hatena maka Allah hanya Allah nu maha uninga sebab Allah nu masihanana kuari mah geus teu gopil per detik na teh Allah Allah lain masalah Allah na leungit pengakuan diri mata lain nu aing nu Allah kumaha Allah bae ceuli lain nu aing kumaha Allah bae jae nu bogana diri aing zahir jeung batin teh lain nu aing Allah lamun cacak-cacak nu urang ketika urang nyeri ceuli pertahankeun ku urang janu urang ternyata ku Allah makin diobatan makin nyeri teh ceuli kulantaran nu Allah mata urang dicokot ku Allah kadarna kulantaran nu Allah orang berusaha dokter dan lain sebagainya cak Allah nu aing sia berobat ka mana ge moal datang ka cager bae ge bawaeun ka kuburan tama penyakit sia cak Allah diobatan kumaha deuk diobatan kumaha ayo huntu geus dicabut hiji nyeri deui cabut hiji deui datang ka eueuh ka ame huntu dahar ge geus kuduna bubur bae masih nyeri keneh bae hantu nu sia emang sia nu aing cak Allah teh enggeus teh bawaeun ka kuburan tama enggeus sampe kakarak nyeri mata nyeri ceuli nyeri huntu nyeri suku mata mancan sabaraha tapi ieu dongkrak ati geus teu fungsi hayo sia ka mana nu di imahna geus marah bae puyang deui mah cak cenah teh puyang geus kakak mabur ka ditu ka mana ka Gunung Karang deuk naon ngaragakeun maneh geus teu paedah cenah hirup. Nah, diurut diurutna. Ngabaten geus. Ye, cak Allah sama nu aing. Geus lempes bae lempes. Geus ya jang baweun paeh deuk kumaha deui? Lain nu urang teu daya teu upaya. Nah, urang teh deuk miceunaan rasa pengakuan nu urang nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sanes nu abdi. Mata sanes nu abdi ceuli sanes zahir batin nu Gusti tah eta lain ngomong kos kitu teh dengan perasaan enggak mangga geus ka Allah bae kuari mah teu diatur teh ku syariat dipandu tahapan-tahapan syariat pemandu syariat anu patalina jeung zahir waktu salat waktu puasa haji zakat waktu ngaji waktu musyawarah waktu kumpulan ieu mah dipandu ku syariat cak Gusti Allah datang ka mana nyana panduan syariatna ternyata geus sempurna di panduan syariat nah yang leuwih mantep milu nyulusup ka jero melalui thariqah nyana dipandu ku ilmu thariqah cak thariqah ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu gawean ieu ulah geus di luar syariat cek syariat mah kapan dahar seueuh teh meunang tapi cek thariqah mah deuk seueuh teh deuk ka mana deuk dipake naon deuk kumaha apa mungkin ku seueuh beuteung teh bisa wusul ilallah diperhitungkeun di tarekat ketika manggihan inuman gitu kayaknya apa mesti kudu diinum ketika diinum naon paedahna apa ngausulkeun apa henteu ka Gusti Allah apa sakadar susukaan namun maneh susukaan berarti kembali deui ka syariat aturan dina thariqah mah lain kitu kabeh jang usul ilallah syariat jang sakadar ngalaksanakeun perintah Allah tapi ketika di tarekat usul moal ka Allah segala rupa diperhitungkeun ketika manehna dipandu ku thariqah teh geus mantep kuari nyulusup deui ka hakikat masyaallah karim geus pinuh ku rahasia disebut hikmah geus berhikmah
lempang batul ka kalernya nama ka kidul ketika ngomong menangnya nama henteu ketika batur mah abring-abringan nama henteu dan lain sebagainya sebab anu ngabimbingna anu manduna langsung Allah melalui hakikat geus pasti bertentangan jeung sasak mangga bae tapi tanpa membawa orang banyak sorangan hakikat mah sebab moal kahartieun ku jelema loba ketika manehna berhakikat bahwa jelema loba atuh salah dikutuk ku Gusti Allah sebab naon batur mah ayana di syariat panduan syariat nyana geus aya di hakikat panduan hakikat atuh sangat berbeda syariat jeung hakikat maka kudu sorangan bae geus salat lagi kadang-kadang sorangan nyana mah kumaha nyana bae mentak sing ada besi di lembur urang aya nu teu salat buat teh ingana salat sorangan ulah suuzon ulah tinggal diintip bae horenganan ngajopak teh salat seret dia mah bos dia mah nu paling hebat jelema berhakikat tapi bertingkah syariat biasa bae bergaul biasa eta nu paling hese padahal nyana geus berhakikat tapi make baju syariat abeh kadeulina sinergis abeh tenang membuat manusia jeung umat tenang jeung tiis sebab nyana geus aya hakikat teu pernah nyaritakeun hakikat jana syariat syariat ngeunaheun lamun aya ulama seperti eta mama kok mama bisa nyokot duit di Golkar maneh bae mama keur berhakikat lain deui mama lain sa nyokot-nyokot deui mah maksudna mama eta pan cenah di syariat mah kurang bagus mama mah geus datang ke hakikat ulah nurutan mama engke mama mun ngagejebur wallahu a'lam mama ge puyeng ieu mah mamanukan nu kos kitu mamanukan tah mah saya nu kos karena itu ulah didengekeun bohong moal beukieun ahli hakikat maka duit pamarentah cadung cenah sakali deui ahli hakikat moal beukieun ka duit pamarentah cadung kadenge bikin sia masuk gitu kumaha cenah ai ka ieu na ai ka duit mah pan teu beuki ka apelna goblok sia mah ka duit mah emang teu beuki ai ka apelna ai ka jerukna sia mah kudu seret ka subur parem meureun aju dicor sebab daun seseri sikti ketika dibere duit ku gubernur saat eta dicekal gurucur jadi nanah Syekh Abdul Qadir ketika dibere apel cekal jadi getih Ibrahim sarua ketika dibere ku gubernur dicekal set jadi bilatu dicekal apel ku Haji Pendi amis sabangsa amis rasa bilatu rasa anjir malah mementa deui ka ditu ya Allah ya jauh jadi Allah cerita-cerita jelema nu zikir mah geus sudang sare kiceupna sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah ieu lah jelema anu geus berhakikat usul ilallah derajat manusia teh ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah datang ka mana marifat di dina lah makomnyana datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah di dinya lah makomnyana urang mah kakarak datang ka syariat lage puluya pelaya makom urang di dinya lain makom disebut datang makos kitu mah ngan kakarak datang ka dinya geus geus can boga makom lamun hayang nyaho diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing benci terhadap dunia datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah datang ka mana sih aing geus pegatan jeung dunya na teu kudu ka batur diri sorangan bae ulah ukur di dinyalah makom urang sebener-benerna ketika di syariat paduan syariatna geus pas apa ente ketika di tarekat paduan tarekatna pas apa enjat ketika di hakikat geus lain urusan tambah diri jeung Gusti Allah kitulah wazkur rabbaka tinggal ke urang diperhatikan digunakan aing begitu hudang geus lain ka Allah begitu hudang langsung tek iya jare di tempat HS kan betul iya entar ya oke ya karena kurang HS
barang di delu waduh geus 4 panggilan sakira keur HS kana geus dipanggil goblok teu begon teu tolol teu waduh sakira oh iya encan mandi ya iya betul nah ayo ya sip oke deal kan kakarak turun di tempat sare dekat cai geus ya ya wah iya bagus oke tunggu ya saya mandi dulu encan mandi geus 3 kali panggilan dasar juri gabay ulah kasinggung sia biasa bae sih ahli Allah teu pernah boga HP teu pernah boga TV teu pernah pepegatan kana wajan bos katu geus udang hees geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai pudang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi salat Allahu akbar Allah Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisa nangan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu kabisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin kege jin nyana horeng urang mah can ge naon kopi mun aya susu itu goreng can kacai-cai aja masyaallah pamajikanna ngarejak-rejak ho salagi jadi kieu cenah ieu was-was salagi awas aing keluar teh geus kudu gembrak deui parah cak majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ieu nya atuh kudu da lain gitu ka ngedo kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan we ka jawa boga suku masyaallah cak majikanna loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari sial jasa mawas diri burungnya nah ya Allah ya Karim nah beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah gerakan-gerakan adalah sebab nu dibendak hati jeung di otakna ahli dunia selalu dunia meme sare geus di HP urusan dunia ketika sare berpikiran ana dunia ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah hudang sare nage ka Allah nu batak naumul alim khairun sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tanpa ilmu hees tabae janama jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah hees tabae ge lebih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak waliman lobana hees bae waliman hees ge lebih bagus itu maca Kangjeng Nabi naumul alim khairun ye, itu kok bajan nyarita dari Kangjeng Nabi tenti Allah. Sebab naon memehes guys, Allah. Ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat, sabaraha jam nya hees, sabaraha napas etara jadi rakaat. Ye, batak nya mah makin kebal heesna. babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba anu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat cek Gusti Allah
ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah tetena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad. Malaikat bajeng nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangaladen ka Gusti Allah. Aya anu salat bae, aya nu sujud bae, aya nu ruku bae, nu tasbih bae, zikir bae. Eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge. Innal ladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridhona. La yastakbiruna sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya nama diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihun nya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah. Aya ngarasula malaikat yusabbihun walahu yasjudun. Tekasa saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teu ka batu teu ka kayu teu ka makhluk dengan bil khudu'i wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Mantak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajada. Awalna mah kangjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajada. Atu palahu al jannah. Kangjeng Nabi Adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga. Haju umat lagi ditita sujud ka Gusti Allah. Haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud dibere sorga. Ai umirtu bis sujud di Adam. Aing mah tita sujud ka kangjeng Nabi Adam. Aing mah embung atuh palian nar. Aing mah bagian neraka. Bedana Adam jeung aing. Adam mah tita sujud ka Allah daek bere surga. Aing mah tita sujud ka Adam embung. Aing mah bakal dibere neraka. Ulah sambatkeun ya cek iblis. Maknya aing kudu sosoranganan di neraka. Wah aing urang cikupa urang braraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing. Hayo siapa aing sia. Deui teh bener kiai teh naon. Eta mah cenah kori bebari ku aing digieukeun lah. Eta mah cenah pengusaha mah komo. Eta mah cenah pejabat raja nah tambah kos kitu. Acak-acak geus ku aing. Eta mah Ki Haji, boro-boro Ki Haji, kiai ge ku aing. Beak wae gas pokona mah. Atuh tungtung nama dibelai raja lain nurut ka Allah, nurut ka iblis. Di Cikupan nurutna lain ka Allah, nurut ka iblis. Di Sepatan, di pondok kabeh nurutna ka iblis. Iwal teh di Cilongok, masyaallah. Istimewa. Ya Allah ya Rabbi. Nah, numantak kurang singa dewe singa geser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu. Nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Selama aya kesombongan di diri urang, boh aing mah pan sugih moal jadi wali. Boh pan aing mah gagah moal jadi wali. Boh pan aing mah pinter moal jadi wali. Boh pan aing mah kasep moal jadi wali. Boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh langgan ku sia boh. Moal jadi wali. Kudu tawadu, sugih tawadu dina sugih, pinter tawadu dina pinterna, gagah tawadu dina gagah. Urang jadi pejabat tawadu dina jabat, urang jadi kiai tawadu dina kakiaian, urang jadi pedagang tawadu dina dagang. Deres tama, ilmuan, hartaan, gagah.
ieu mah harta eueuh ilmu eueuh gagah eueuh tapi tulak cangkeng diceuli goblok aya goreng ge jelemana saya asal kos kitu we ka dieu heran aing mah ih pajar namanya ana bae aduh tadi sebutkeun ge ngaranna la yastakbiru nomor kedua lamun urang geus teu takabur wa yusabbihun sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sakedar subhanallah 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 tapi bersihkeun sebab kabeh kaluar moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawama adalah laom ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti orang tengah bersihkan ka Gusti Allah orang nyawat ini teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali beuh budak geulis namangan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah urang ningali orai ya Allah kawasa amat Gusti nyeun orai urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah da kumaha coba ayo kabeh geuna Allah saha nu nyeun kungkang ih wal aya ayo aya kica-kica ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyeun kica-kica segala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi aja da kumaha urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kitu garak yusabbihun lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka aya anu sujud DP-DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat kage pohara jasa barang menta orenganan di hawa ini Allah ya Allah ya Allah ya Allah yang kembali lupa sujud bloon sujudna lain khudu jeung ibadah inopa diwirid gunyana 7 poe aju ngadoa Allahumma layin kol basar witi kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam Gusti abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun wah bahaya gitu bahaya nyaranung kabeh murid aing ge eta apa sujudnya bagus ente sujud teh maneh kunaon sujud masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha pencipta abdi makhluk Gusti Khaliq hayang ganjaran teu hayang ganjaran abdi mah teu manurek ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acan kakarak takabur eueuh dinyana maka bersihkan Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayat ka alam malakut sebab geus akur jeung malaikat dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hambana yana Kangjeng Nabi. Bahasa abdi berarti jelema ai jelema mah berarti jasad jeung rohna.
diberangkatkan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Jibril bawakeun burak aya di dinya cek lah kangjeng Nabi ke masjidil aqsa ti masjidil haram sakicep di masjidil haram naik ka sidratil muntaha sakicep muka lamah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sat masyaallah karim kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjud. Kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu kene Sidina Umar dongeng geus panjang tama khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Kurni ketika kangjeng Nabi Isra bas berat naros ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril huwa min ummatik eta teh umat anjeun saha Uwais Al-Kurni nuju naon di dinya nuju istirahat ya karim istirahat di bawah aras teu kira-kira kapan Kipudoli istirahat di Cikupa ya nama Cikupan anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon gara-gara nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupa naon atuh heuh eta sia sok ka dieu jadi aho aing mah teh nyaho acan loh curug ge sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh ya karim masyaallah ya ada hadapan aras hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudu. Eta maluhur teuing belah ditu kuari mah nu belah dieu bae eta Syekh Abdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu neuk kalayan Syekh Asnawi eta Syekh Asnawi na ge bisa hibar ka Lampung eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten blok geus turun ngagublag ieu teh kan ulu bisa mawa di Lampung teh akhirna dicapareurem kabeh beuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadar kita doang kayu sia teh dituar aju deuk dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna siap berangkat ka ditu ka Merak leumpang sorangan kayu Masya Allah Karim lamun urang bisa kos kitu misalnya aja pendek bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu mau keteronton deui polisi naon daratang ka dieu gebrug we nimpah imahna lamun eta Syekh Mansuruddin masyaallah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam keluar di Sibulakan masyaallah hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun teu kudu dicaritakeun ambalaya loba di urang wali-wali Allah anu hut-het perang jeung musuh sorangan anu hut-het manehanana ngalawan kabatilan sorangan anu hut-het nyana berangkat ti nagara ka mana ka nagara ku hibur ngadenge kitu mah resep jasa iku ari aya cedak kiai wallahu alam aing kitu nyaho wallahu alam jak kuari mah kiai na ge proposal mah lulu nu teu apa kuari mah kiai asal ceramah dibere leutik bae nyumpahan tolol tah kiai ulah sok leuleuh ka dieu atuh sia biasa bae si tungkul kumaha atuh coba sugan urang ngadenge atuh di Pandeglang sugan ngadenge di Serang sugan ngadenge di Tangerang mana nu rada unta anti atuh ka duit ditu kos karar itu eta lu manjur atuh ieu mah nu anti ja poho hese atuh neanganana atuh beureunanan aya keneh kiai insyaallah aya mah aya ngan teu kadeuleu sosokna teu nyai biasa bae murang kapangi kadang-kadang teu make kopiah kadang-kadang make lepis tan mentek sih ada bisa anu make lepis ieu wali asana ieu kebenaran cewek deh ya ieu waliatullah ieu tangkep habek begitu ditangkep susuna gede mantep ieu wali ieu siapa juri lain wali ya Allah
main tanggep bae wali jadi mau wali wah teu beres ara rondo kabeh numantak cak di dia fakunu mislahum sing araya aranjeun kabeh model malaikat kumaha geus ulah ngurusan dunia ulah ngurusan awak jang pribadi kepentingan pribadi urusan dunia kita diurus tapi jang kedaulatan bangsa jeung agama turutan malaikat la yastakbiruna an ibadatih wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun tanggal 8 orang bakal ngelingan jelema anu geus usul ilallah anu tahapanana geus la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun geus urang mah ngadenge geus sakitu beratna lantaran ieu teh ngakuran dirina jeung malaikat atuh urang mah cinta bae resep bae bentukeun rasa cinta urang ekspresikan rasa cinta urang abeh urang dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani mudah-mudahan urang dibere sehat dibere gagah tambah cinta sehingga urang aya dina bendera para aulia Allah bendera Kangjeng Nabi urang berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Wa kadzalika mimman allamnahu lan lakaya mangkono menalam kutup saking wong kang ringsun sadaya iman dakhala lama ing yaman misoi negara Mesir min ahlil bait wala saking ahli bait Rasul Imam Ibrahim wa mastakana Imam Ibrahim bil iman zain al-madhun kan setengah kang ringsun sadaya iman dipina hala dan kuburian Malam ini sudah main karena ini sudah Nafisah utai Sayyid Nafisah sudah Nafisah ulama telepon basuna perebutannya ulama bid'ah digaduhain dalam menentukan kuburan nenek Nafisah boleh syekhuna kita sepagirin sun Sayyid Ali Khawas Allah rahmatan syekhuna Allah walhaqu anna hadithuna bil maradah tahu kau hakikat satu nafsi Sayyid Nafisah ikut dan kubur yang Nafisah dalam kuburan Maraghah tujahal gebrain atau hilain syai dalam pembenaran kubur oro kang dawa karena yang dalam dadalan bil kurbi min babil qarata saking lang pakuburan qarata mayali saking barang kang ngiringan yang dingama jam ya betulun ing kuburan itu Ibnu Tulun walakin hawa harapan tetapi nayan Nafisah iku lahiran Nafisah pin makanil ladzi hiya filan iku ing dalam panggonan kang utawa Nafisah iku tetep nang dalam waktu iki wa kana Nafisah ta'budullah fi iku ibadah ya Nafisah ing Allah ing dalam makan ala hayati ing dalam waktu uripe Nafisah wa kana Imam Syafi'i lanana sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kadilar bener saking Imam Syafi'i yusalli biha tarawih ku salat Imam Syafi'i biha dalam kitu ing dalam kubur Nafisah Sayyidah kubur Nafisah at-tarawih ing tarawih Ramadan dan mafihi dalam makan fata'alaku maka cuman telah bogol buha atine wa balikan diwakana Imam Syafi'i lana sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu salat ya Syafi'i biha kalawan Nafisah at-tarawih salat tarawih fi Ramadan dalam makan wa ta'ala gogol buah makan dan cuman terapatin Nafisah bihi kalawan Syafi'i harap minhu maka lahir ya Nafisah minhu saking makan wa khatabat ahlal kasfi ulang ngahitoban Nafisah ing ahli kasyaf minhu saking makan lanal gobal lagi huwa babul barzakh kena satu kubur kang utawa kubur iku lawan barzakh idza nazara fihil mayit tatkala tumurun fihi dalam kubur apa mayit kana hukmuhu man dalla fi khiyaril ba'd
kana apa hukume iya kubur iku ka hukume wong kang ngulurakeun nyaman ing dalem palide laut pataratan maka ing dalem sabalenan yaitu qaribin muncul yaman saking kang parek pataratan dan balenan kang min baidin saking kang adoh waqad tafatis sidah lan teman-teman muncul apa sidah napisah min hadal maudi saking kila pagoda allati hiya kang utena pisah kututupihi dalam maudi al-aning dalam waktu kisuma idza nufiqa busur kari-kari tatkala den tiup opo songsong wa bu'itsa ma fil kubur lan den tangiakeun opo barang kang bu'tsira ma fil kubur wa bu'tsira lan den tangiakeun opo barang kang dalam kubur talat bakal muncul ya napisah minal muraga saking pagur muraga minal mahalil ladzi saking panggonan kang anzaluha nurunakan iya nas kabeha ing nafisa al-gabra ing kubur minhu saking mahal tapi dzalika la ikut tetap dalam mazkur jamun bainal aqwal uti ngumpulkeun mantap pirang-pirang qaul walhamdulillahirabbil alamin tajri puji kutung kepada Allah kang mangeranan alam kabeh diaritakeun ahli-ahli bait anu dikubur di Mesir kurang geus dicaritakeun suababarati mimit Sayyidah Sakinah ukhtil Husain kemudian lain-lain ialah wa kadzalika mimman 'allamnahu kitu keneh anu dikubur di Mesir sim kuring anu nyaho asup ka Mesir min ahlil bait adalah Rasul Imam Ibrahim ibnul Imam Zaid al-Madfunah kharijal Matariyah dikubur di luarin kuburan Matariyah sirahna hungkul ketika perang kapanggih sirahna hungkul awak teh kapanggih masyaallah nu memperjuangkeun agama turunan Kangjeng Nabi tiba heula datang ka ayeuna tegar para habaib teu pernah sieun ka paehnya nama lantaran komponenna geus disiapkeun ku Gusti Allah dipanglimaeun perang pisyuhada wa mimman 'allamnahu tisawarih jelema nu kuliah ka jelema dikubur min ahlil bait ti ahlil bait dina suara besi bijmain sidah napisah iyalah anu rombongan ti dia waktu ka Mesir zarah Sayyidah Sakinah Sayyidah Nafisah masyaallah rame di pakuburanan seungit nu ngarambe seungit aya nu teu ngambeul ge nu ngambeul loba aya nu teu ngambeul ge barang ditanya ngambeul naon wah geus teu berarti aya seseungit di mana wah henteu geus jelas geus berarti henteu jasa geus tabu berarti datang ka ikung-ikukan kitu milu nambeun teu oh masalah sih akhirnya jana diminyakan sorangan oh bener seungit atuh nipu diri ieu teh bodoh nah Sayyidah Nafisah wa inna makhtalafu ulama pacekcok perebutan dina nangtukeun kuburanana cik sawareh ulama ieu cik sawareh ieu qala Syekhuna Sidi Aliul Khawas rahimahullah wa aliyullah kutub wal haq nu bener anaha saenyana Sayyidah Nafisah dufinat dikubur bil Muraghah di pakuburan Muraghah jahal gabrain atawilain syari pas arep-harepan pembeneran dua kuburan nu panjang syari bil kurbi min babil qarafah ya qarafah ya masjid ya syari di dia aya kuburan panjang di dia ku ari geus dibangun masjid mewah kuburan Sayyidah Nafisah di dia kebelah dia jalan belah dia kuburan urang mah datang belah dia set hareup masuk ka jero gede kuburan masyaallah rame unggal poe Sayyidah Nafisah masyaallah karim mimman yali jami' Ibnu Tulun urang mun nyaritakeun jelema khawariqul adat anu bahasa-bahasa hikmahna dirangkum di berbagai kitab aya seorang wali ngaranna Ibnu Tulun didinya caket walakinnaha zaharat fil makan alladhi hiya fihi alan tetapi Sayyidah Nafisah teh lahir dina tempat nu kuari kaayaan dirina wa kana ta'budullaha fiha ala hayatiha nyana memang selalu ibadah didinya tadi tempat nu ayeuna tak ibadahan nyana salat baca Quran, zikir, Sayyidah Nafisah teh didinya waktu hirupna. Waktu hirup teh didinya. Wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu yusalli biha at-tarawih. Selalu salat asal tarawih di masjid eta Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i rada tebih ke belah ditu. Imam Syafi'i mah sareng guruna mimiti Syekh Waqi berangkat ka dieu teh Imam Zakaria kemudian belah di Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi lamun ka dieu kuari mah tah kaya Sayyidah Nafisah naik mobil. Ngan lamun leumpang ge deukeut. Leumpang cek bahasa dia mah norobos. Norobos. Jadi henteu kudu ka jalan raya, ka dieu norobos deukeut. Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i selalu sholat di dinya. Pas wa khotabat ahlal kasfi min. Ngahitoban, mituturan si Sayyidah Nafisah ka ahli-ahli kasyaf ka wali Allah di dinya. Li anal kubur ladzi huwa babul barzakh. Kena satune kubur anu memang jadi lawang barzakh. Idza nazala fihil mait di mana-mana kadinya turun mait kadinya kana hukmu man tadalla fi tiyadil bahr. Hukumna kubur tersebut adalah hukum jelema anu ngulurkeun tanganna dina palidna laut. Mun cara urang mah ieu mun laut buesat asok ngalambaikeun tangan. Kajauhan oh di dinya. Urang lamun pelataran para aulia Allah teu nyaho. Engke kajauhanana nyana sok ngalambaikeun tangan. Pan cara urang tilok nyaho moal kadeuleu ku mata urang. Komo ku mata eta mah moal. Oh. Ku ahli-ahli nyaho. Nah, sebab nyana selalu memberikan pertolongan. Wataratan tifu min garib, kadang-kadang nyana muncul ti kadeukeutan, wataratan min baid, kadang-kadang ti jauh. Kumaha anjeunna bae para aulia Allah mah. Kapanggih nyana di permukaan, kapanggih nyana memang di kuburanana, kapanggih nyana di belah dituna kumaha nyana bae. Kadang nyana nu nyamperkeun ka imah urangna. Ya Allah, awalnya begitu. Nah, waqad tabat Sayyidah Nafisah min hadzal maudi'. Pernah muncul Sayyidah Nafisah di eta tempat nu kuari allati hiya fihi al-ana nu tempat kuari pernah muncul nyana ku ahli-ahli Allah kadeuleu biasa masyaallah. Nah summa idza nufikha fis-sur tuluy engke di mana upsong sorong wa busira ma fil kubur diharudang-harudangkeun deui ahli-ahli kubur insyaallah Sayyidah Nafisah tala'at minal muragah minal mahalil ladzi abzaluha al-gabra minhu bakal keluar ti dinya ti kuburan ayeuna geus diyakinkeun ku ahli-ahli Allah dirinya. Nah jadi kuburan-kuburan para aulia Allah teh kitu batur urang lamun datang ka dinya ulah loba sorangan peuting jam 2 muncul nya sorangan assalamu alayka ya maulana Hasanuddin salam wassalam balik. Waduh, salam kenceng amat. Salam. Assalamualaikum ya aulia Allah. Kayak ka urang teh muringkak. Assalamualaikum ya Syekh Maulana geus aya tah saya kaambe culak ceuleuh urang. Asana aya ya. Sana aya. Mun teu kuat mending balik bae mending balik. Wali wakos gitu. Aya karasa. Diwali di mana bae geus teu maot nya nama. Iya Sayyidah Nafisah anu dikubur di pakuburan Maragah. Setiap urang ka Mesir insyaallah zarah ka Sayyidah Sakinah, Sayyidah Nafisah. Masya Allah dikerumuni orang banyak. Jeung sampai ayeuna ahli-ahli Allah sering manggihan muncul di dieu. Wa fi dzalik jam'un baidal aqwal walhamdulillah kitulah tidak urusan nu tadi dicaritakeun mun ngarangkum ti para ahli-ahli sejarah jeung para ulama-ulama kuburan si Adinya si Bedinya si C si tinggal urang datang bae ka ditu. Babu asbabil fitan wal mihan wal bala wallahu a'lam.